Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sadayana wilujeng patepang di sareng sim kuring Selvi Febrianti. Dina kasempatan ayeuna mugia para pemirsa sadayana dipasihan kesehatan sareng kamudahan ti Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Sim kuring salaku pamawa acara Warta Sunda ayeuna aya sababaraha hiji anu bade ditepikeun ka para pemirsa sadayana. Ngawitan nu kahiji nyaeta ngulas kejadian Rajapati Kamari anu newaskeun Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat atau nu disebut oge Brigadir J. Anjeunna berprofesi janten pangaman Polri Irjen Verdi Sambo. Irjen Verdi Sambo nyaeta palaku atau dalang anu Rajapati Kamari anu terabusna kana Rajapati anu direncanakeun. Nyaeta supaya manehna ngahalangan penegak hukum atau nu disebut oge obstruction of justice. Verdi oge ngaku bahwa manehna anu ngatur skenario Rajapati Brigadir J. Keterangan awal ti polisi nyaeta tewasna Brigadir J di insiden silih tembak jeung Baradae. Di imah dinas Sambo di kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan 8 Juli 2022 jam 17.00. Aya oge katerangan ti Ramadan salaku Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri nyaeta awal mula Brigadir J ngalecehkeun istri Verdi atau Putri Candrawati di kamarna. Kusabab istri Verdi ngagorowok nu kadengeun ku Baradae nu langsung nu nimbulkeun silih tembak di antara duanana. Disebutkeun Brigadir J ngaluarkeun 7 kali tembakan ka Baradae. Sedangkan Baradae ngaluarkeun 5 kali tembakan ka Brigadir J anu salah sahijina newaskeun Brigadir J. Istri Verdi anu ngabaran salakina anu di luar ngalakukeun tes PCR. Teosna Brigadir J diungkapkeun ka publik 11 Juli 2022 atawa 3 poe saenggeus kejadian silih tembak jeung Baradae. Kasus ieu tadi ditanggap ku Polda Metro Jaya, tapi dialihkeun ka Bareskrim, nyaeta Badan Reserse Kriminal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, abdi salaku pengacara bade aya sababaraha pertarosan sareng ngawawancarai ka keluargana Brigadir J. Nyaeta Komarudin Simanjuntak nu dipilih ku keluarga Brigadir J. Nyaeta notif pelaku tina Rajapati Brigadir J. Mohon jantan motif Rajapati nyaeta kusabab Brigadir J ngungkapkeun rahasia nu ngait kana bisnis gelap jeung zina nu dilakukeun ku Verdi ka istrina Putri Candrawati. Kali jasad Brigadir J diautopsi jeung keluarga ngalakukeun autopsi ulang jasadna 2 kali nyaeta nu autopsi kahiji ayana nu katembak nu bersarang dina sirah jeung dada Brigadir J jeung sababaraha tatu dina rambut kenca jeung sigelangna, sedangkeun hasil autopsi kadua nyimpulkeun Brigadir J narima 5 tatu tembakan nu abus jeung 4 na kawar. Jeung tatu nu fatal di bagian sirah oge dada bagian katutu. Kusabab hoyong keterangan penyebab Brigadir J tewas kaungkap jeung eueuh prasangka lain nu aya di masyarakat. Kanggo pelaku dijatuhkeun hukuman naon wae tah? Ngabahas pelaku kaduhung ku kalakuanana. Ketua Majelis Hukum nyaeta Wahyu Imam Santoso 17 Februari 2023 ngajatuhkeun Verdi Sambo kawan hukuman pati. Sedangkeun Putri Candrawati 20 tahun penjara, ajudan Putri nyaeta Bribka Riki Rijal 17 tahun penjara, jeung Kuat Ma'ruf supir pribadi keluarga Sambo 15 tahun penjara. Jadi sakitu pemirsa anu parantos wawancara di reporter pagi terkini, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali deui abdi nyuhunkeun dihapunten anu atos nimbulkeun baragam penafsiran sarta menyampaikan informasi anu henteu jujur anu mencederai kepercayaan publik kepada institusi Polri
Ijinkeun abdi nanggung waler atas segala perbuatan anu atas ku abdi diperbuat sesuai hukum anu berlaku. Abdi siap dihukum. Nuhun ka reporter anu parantos bersedia datang langsung sareng ngahadiran informasi kejadian Rajapati Brigadir J. Hapunten kumargi simkuring di dieu teu tiasa lami-lami. Hapunten anu kasuhun kasadayana bilih dina percakapan, bilih dina cariosan atawa bahasa anu kirang meunah. Hatur nuhun kasadayana anu parantos ngiring berprestasi dina warta Sunda ayeuna. Abi salaku presenter undur diri. Kopi pahit ulah diinum. Abdi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.